Nyaritakeun deui esi dongeng ku basa Nyalira tentang sasakala situ bagendit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring bade nyaritakeun deui dongeng anu aya dina buku Sasakala Situ Bagendit. Jadi dina caritana teh aya awewe anu namina teh Nyi Endit. Nah, terus di bumina teh seueur munding, di leuit seueur pare. Terus aya munding, aya sapi, seueur we pokona. Nah, terus aya aki-aki datang, aki-aki eta teh meuni hoyong ngendahar pisan atau bahasa Indonesia nama laparnya. Nah, terus we aki-aki eta teh ukeun nasi ka Nyi Endit teh. Nah, saking ku peditna Nyi Endit, aki-aki eta teh teu dibere sanguna. Nah, terus we aki-aki eta teh nancepkeun sesuatu ka tanah milik Nyi Endit. Nah, terus aki-aki eta teh kaditu we teuing ka mana ku Nyi Endit ge teu katingali deui. Nah, terus we ku Nyi Endit teh dicabut etana nu ditancepkeun ku aki-aki eta. Nah, pas dicabut tiba-tiba aya petir jadi poek we. Nah, terus hujan, efek teh pas geus hujan teh kabeh we leuit jadi eta leupas jadi raruntuh. Nah, terus kakubur we Nyi Endit teh di dinya atau tenggelam sanes kakubur. Nah, terus we jadi anu namina teh Situ Bagendit. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinten sekali deui. Saparantosna maca carita dongeng nu aya dina buku sareng tadi dikiatan ku Alfi ku bahasa Nyalira. Kinten-kinten pelajaran naon anu tiasa dicandak dina dongeng eta? Tong pedit. Hiji, tong pedit. Teras naon deui? Kudu barang bere. Kudu sopan. Teras naon deui? Teu kenging sombong. Teu kenging alifan. Cacarek ka orang tua. Teu kenging Teu kenging cacarek ka sepuh. Kasimpulan tina dongeng Sasakala Situ Bagendit nyaeta